Ah, ngawai itu kehidupan yang dia jeung kieu aing. Jual beli dapati geus teu payu aing mah geus hese. Duh kumaha yeuh. Mah daek dijual cing Rido yeuh. Nya dijual. Silieur lah gawe naon yeuh. Yang tanya nu ngajak gawe. Ah. Silieur. Si Bokir ke mana nya? Oh itu. Dele banget tapi karujeteun kitu si Bokir. Aduh. Ampun sigan susah we jeung susah. Kir. Naon aing mah. Beungeut eta tong susah-susah kitu. Aing teh susah ku ada dikit ge hese atuh. Tuh. Siga sing nu gairah urang teh. Iya. Lain itu tadi babaturan. Ngabutuhkeun nu digawe. Ulah keur susah kieu mah hayang digawe. Hah? Hayang. Pan butuh enak jang teh lebaran bener tuh. Heeh. Teh puasa bener. Puasa kumaha? Heeh. Kudu ngunukeun duit. Gawe naon? Hah? Gawe naon? Aya nu nitah babaturan gawe di jalan. Nah di jalan? Di jalan. Aspal. Lain. Naon? Pokoknya mah titah beres-beres bangsa kendaraan. Oh. Di jalan beres-beres, dirapihkeun. Motor mengkol lempengkeun. Heeh, motor lempeng. Bengkok. Heeh. Dilempengkeun. Ayo lah gitu mah. Lerek? Ya bener yeuh. Pakai piriwit. Heeh, di piriwitan, pan boga piriwit lain. Boga. Mana? Lain lain mah. Heeh. Sabaraha gajihna? Pokoknya mah gaji nama instan. Instan teh naon? Kontan, cash. Oke. Setiap hiji nyebak motor, Sabaraha? aya nu 5.000, aya nu 10.000. Kumaha ikhlasna bener? Kumaha ikhlasna? Ayo lah. Bener teu? Ayo. Minta jabat di hiji. Entar atuh budak. Hah? Budak. Budak jang budak. Jigat bawa. Lah meni pedih tuh nih. Ari nyaan mah lah. Nyaan, aku mau coba. Nyaan. Ai urang irah ngabohong bener tuh. Aya wajah bohong gitu. Oh, bener. Aya wajah ngarugikeun unggul. Nah, bener era kitu. Teh surat bayar. Yang namanya target nama maneh mah dengan motor we nama. Oke, ya. Pokok mana aya? Aya motor benerkeun we. Aya motor benerkeun. Ya, siap. Naik datang motor. Benerkeun gitu. Ya, oke. Sip. Yuk. Oh, iyo, meureun tah bener-bener motor teh kudin teh. Iya bener, 5.000 sekali nyabak 5.000. Ini nah helm di dia tidak mahal mun lagi rag. Nah, ide yo Cuma geus dari Italian mah pagi ya. Aduh, gimana kieu nu motor teh teh bareng nu motor teh. Gimana karep. Sigana aya nu parkir lah. Menang 100.000 mah sapoe. Helm mah. Jangan sip. Juga aya anu parkir ieu memenangan urang teu bawa duit keur mungah. Ngan we aya helm. Kang. Loh, helmna ka mana nya? Helm. Nya. Oh iya helm mah. Dam nyimpenna di mana wae atuh da. Oh, nya murah mana tadi pengintan. Aduh, Kang nuhun, Kang. Iya, nah ada terus biasa aduh. Berat. Terus biasa abdi mah kieu da. Mohon. Ya. Hah, punten. Nah, eta Parkir. Parkirna. parkir naon? Nya 5.000 sama motor. 5.000 saya motor. Nya. Naon maksudnya ieu kumaha? Nya apa itu tukang parkir? Parkir? Nya. Iya teh garasi aing. Hah? Garasi aing. Tuh itu imah aing tuh. Tuh itu pemajikan orang tuh. Nu balik. Itu. Nah, si Kudin nih. Putih si goblok gitu. Jelema di mana ya? Bang parkir dia. Si Kudin goblok si Kudin yang. Si Kudin wae. Jadi mau dari motor mah. Batur gimana? Si Bante. Jelema nu kieu parkir. Si Bante si goblok teh si Kudin mah. Ini. Kata si goblok nih si Kudin aing keur susah kitu. Ya bancan goblok geur mungah. Kan goblok daging non, aing goblok tangan ku aing lah si goblok teh. Ha. Jong-jongan enak malah. Si Bokir semoga pagawean dibere pagawean. Maka ciri susah teuing bener banget lagi lah. Jong-jongan lah.
Ayo skup. Itu si goblok ini juga masak nih pelan dia. Kok belum deh. Naon ai maneh? Allahu la ilaha illallah. Cia goblok tuh. Juga teh kasurupan. Nih bu goblok. Naon nih pun? Udah mah dia aja teh. Ya si kule teh. Aduh. Teh. Ayo ada kieu kunaon emang dibere pagawean itu store heula store. Lain pagawean naon goblok sia. Naon? Teh garasi si kule teh. Anu mana? Anu itu nyoba motornya. Ai mana parkiran di dinya Tuh tuh. kana anya masih si kulenya teh mere dan goblok. Apa nih tah nage di jalan urang mah? Udah apa sih Aya mana? motor. Aya motor bener kan aing teh tahu ya motor bener Ya kan. sama tuh motor mah pribadi atuh. Ah, motor pribadi aing teh nya. Salah wae atuh da.